Monika Mojoto lahir di Jakarta kaping 1 Juli 1886. Agnes Monika anak ti Bapa Riki Mojoto sareng Ibu Jenny Siswono. Agnes Monika ngarengsepkeun atikan SD-na di SD Katolik Taranika, DKI Jakarta. Saterusna nuluykeun atikanana di Sakola Pelita Harapan, SMP jeung SMA Lipo Karawaci. Di sakola anjeunna murid anu pinunjul dina akademisi jeung sering nampi beasiswa. Agnes Mo dipikawona salaku sosok nu tegas tur somea sanajan manehna mangrupakeun selebritis luhur. Agnes Mo nyaeta seorang penyanyi, produser musik, aktris, model, oge pangusaha. Agnes Mo ngamimitian karirna jadi penyanyi teh ti tahun 1882. Agnes Mo mangrupakeun salah sahiji diva Indonesia nu ngagadukeun pangleler panglobana. Boh pangleler tina Indonesia tanapi internasional. Agnes Mo ge kantos nampi Kartini Award di Wanita Indonesia Tanpa Tembakau jeung World Health Organization. Numutkeun Ketua Umum WTT Nita Yudi lantaran Agnes teh artis ngora anu prestisinya hebat, energik, sareng prestina henteu ngarokok. Mugi-mugi tiasa janten contoh anu sae pikeun generasi muda. Kusabab kitu Agnes mau dibere gelar ikon seni kontemporer Indonesia ku majalah. Agnes Monika oge ngasah karirna salaku penyanyi rohani di hiji gereja di Jakarta. Agnes ngaluncurkeun lagu rumaja nu ngaranna anu judulna And the Story Goes dina tahun 2003 anu ngajadikeun namina malambung di industri musik Indonesia. Agnes oge mangrupa artis anu miboga pangleler panglobana dina sejarah Indonesia. Kalayan leuwih ti 180 pangleler serta seueur deui pangleler anu diraihna.